aing anu keur bolak-balik kikieuan doang aya aing rek lupa naon. Sia kebenaran aya di dieu. Sian kemarin malah HP aing teh ngah. Oh aing, ieu ku yang dibalikeun ya HP sia. Kumaha ieu? Kunaon dibukeun deui? Percuma aing malak HP sia kamari ja. Teu bisa dibuka ku aing, dikunci HP-na ge. Ripu Siti. Tuh aing nukur kikieuan doang teu bisa dibuka. Percuma aing malak HP sia ge. Ya aing rek make naon? Bisa deui eta mah pan HP Sultan deukeun deh. Sama ada ke ulah. Nah, ada ke sama di pola hasil meureun. Asia keur naon di dieu? Tugas aing kersal sama HP di pala ku sia aing haju buka dieu lah ulin ka dieu. Berarti sia sok gawe naon mending ilmu proyek jeung aing yuk. Kemana? Proyek di Kang sia di terminal William. Rame bae dedenya. Lobaan teh sia. Lebaran. Awe lagi lumayan ho aya salapanan. Mang jasa aku tuh nak. Atau pokona mah si Siti WKB oge. Siraku kabeh Siti ngaranna. Atau pokona mah nu saukur awe mah ku yang diaranana si Siti WKB oge. Udah ngaran pokona mah si Siti be. Hayu urang mending geregaskeun. Tadi hayu. Oh hayu. Na motor sa? Nu motor itu. Nu aing mah. Heeh. Tuh gawe lah. Naik motor. Siapa mah nekelan udah rapet-rapet. Ih, pan aing mah teu biasa naik motor, saksin mabok. Asa kunaon? Mabok aing lalieur sia mau motorna ieu. Kalauna. Kan aing ngebarbar mau motor lah sia terus mesin gitu. Atuh pan aing mah teu biasa naik motor meureun. Aing naik motor jeung sia naik pae. Nekelan gitu. Dong awewe bae sia mah. Daripada aing ragag geus tadi. Aing tadi ge ragag jeung sia mau motor teh bener. Hajuna kumaha jadi moal. Lah aing lalieur mah jeung sia mah naik motorna ripu aing mabok mah. Aduh ke mana? Balik aing mah lah. Isukan deui urang isukan. Amat. Bae urang.